Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihamdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udahu ila yaumil qiyamah. Ala hadhihi niyah wa ala niyati ibtighai mardatillah bita'allumina hadza. Dosa gede nomor 4 ninggalkeun salat bagian kedua. Terusan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawanana man hafadhu alaiha, sajalma anu ngaraksa kana salat. Ya bisa ngaraksa teh ngajaga alias tengah memorekeun, kanat maka bukti ya salat lahu keur manehanana nuron eta jadi cahaya, wa burhanan jadi dalil petunjuk, jadi hidayah, jadi petunjuk, jadi dalil, jadi hujjah, wa najatan jeung jadi kasalamatan yaumal qiyamati dina poe kiamat. Ya, salat itu cahaya, burhan, oke keselamatan. Wa man lam yuhafidz jeung saja manu teu bisa ngaraksa alaiha kana salat, lam takun maka teu jadi ya salat lahu keur manehanana nuron eta teu jadi cahaya, wala burhanan jeung teu jadi burhan, wala najatan jeung teu jadi kasalamatan yaumal qiyamati dina poe kiamat. Wa kana jeung bukti ieu jelema yaumal qiyamati dina poe kiamat teh eta ma'a Fir'aun, dibarengkeun sarta Fir'aun, wa Qarun jeung Qarun dibarengkeun jeung eta, hijikeun jeung Fir'aun jeung Qarun, wa Haman jeung Haman, wa Ubay bin Khalaf jeung Ubay bin Khalaf, hijikeun jeung nuopatan Fir'aun, Qarun, oge Haman, Ubay bin Khalaf. Ya hadis nu diriwayatkeun ku Imam Ahmad kalawan isnad anu bagus, bi isnadin jayyidin min hadisi Abdullah bin Amrin, di sayyidina hadisna Sayyidina Abdullah bin Amr nu diriwayatkeun ku Imam Tabrani. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu, ngadawu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dawuhanana amma annahu anapun ari sanyanyana kalakuan, la haddo eta daya bagian li ahadin kersa urang oge kersa habae fil islami dina Islam, al-doa anu menyia-nyiakan nu ngamomorekeun manehanana as-salata kana salat. Ya artina jalma anu sok ngamomore salat teu aya bagian tina aturan Islam, maksudna teu aya bagian tina kauntungan Islam. Jadi tidak ada tempat di dalam Islam. Tapi da KTP nama apanan Islam. Udah mau ditanya KTP jaga mah. KTP naon? Bisi cek malaikat teh mana ningali KTP na. Moh. Nurek ditanyakeun teh salat atawa henteu gitu. Qala ba'dul ulama rahimahumullah,
Ngadawu sebagian ulama rahimahumullah mugi maparinan rahmat ka aranjeunana saallahu Gusti Allah amin. Dawuhanana wa inna ma yuhsyaru pastina dikumpulkeun saha tarikus sholati jalma nu tara salat ma'a haulail arbaati sarta itu jelema nu opat teh. Naon sababna nu tara salat mah kerek dihijikeun jeung nu opatan eta jeung Firaun, jeung Qarun, jeung Haman, jeung Ubay bin Khalaf. Kieu cenah eta teh alasanana li annahu karana sanyana kalakuan innama yastaghillu pastina manehna katungkul anis sholati tina sholate bimalihi boh ku hartana au bimulkihi atawa ku karajaanana au biwizaratihi atawa ku jadi perdana menteri atawa jadi pejabat kerajaan au bitijaratihi atawa kusabab dagangna. Jadi seseorang sok cul salat teh teu kurang nu jadi sababna ku opat. Hiji kusabab ngatur harta urangnya diasupkeun ka dinya jeung anak nya harta nya anak nya kulawarga. Kadua nu sok nungkulkeun tina salat teh alias nu mengabaikan karena sholatnya adalah kerajaan ayo ngatur negara. Katilu atawa ku sabab jadi wizarah jadi petugas negara ngatur kumaha ya teh ngatur jadi tangan kanan raja di kudu ngatur masyarakat bikin kacul we naon salat aw bi tijaratihi atawa ku naon ieu teh kudagang. Jadi harta kerajaan tugas jeung perusahaan eta teh sok nungkulkeun sok meakeun waktu sehingga poho teu ngalakonan naon. Kieu cenah fa in istaghalla maka lamun manehanana katungkul bimalihi ku hartana nu jadi teu salatna teh kusabab sibuk ku harta loba teuing udah hartana teh urusanna teh di ditu mos-mos ngaedit harta jadi hitung hartana teh pan anu di dapur nu di ngon nu di tengah imah nu di perusahaan nu di tiap kecamatan aya eta geus puguhan tiap daerah aya kabeh mimiti ngaaudit heula nu aya di Jakarta tuluy nu di Bogor, tuluy nu di Karawang, tuluy nu di Purwakarta, tuluy nu di Bandung, tuluy nu di Garut, tuluy nu di Tasik, tuluy nu di tengah laut, tuluy anu ku Lauk Hiu dan sebagainya. Kabeh dipapai kabeh. Nepikeun ka titik Sabang nepi ka Merauke panu manehanana kabeh. Diatur BHP waktu dahaya we nungkulkeun eta. Katungkul ku harta tajama nu sibukna ku harta husiro cenah maka dikumpulkeun manehanana ma'a Firauna sarta ma'a Qaruna sarta Qarun nu sibuk ku harta mah dijikeun ge jeung Qarun da karun pan anu baheula nu sok nu panglobana harta teh Qarun nepi ka ayeuna ge aya keneh pan harta karun mah pada neneangan malahan harta karun teh bejana di gunung anu tehang ke gunung anu bejana di tengah laut udag ka laut gitu kabeh bikin ka diubah wah tanah anu tinggalin neangan naon neangan harta karun bikin ka rame pan kamari mah ube bikin ka jelema loba nu kasihir cenah nu boga eta bakal menang harta karun wah geus rupa-rupa we nu puguh we nu aya da itu mah geus dikerem ku pangeran oge eta mah sok aya teh kagorehelkeun kabeneran gitu.
gitu tah. Wa inistaghala bimulkihi jeung lamun katungkulna teh sibukna teh ku karajaanana nepi ka cul salat husiro maha Fir'auna maka dikumpulkeunana jeung saha Fir'aun pangraja-rajana raja di dunia anu jeung pangkupurna teh adalah saha Fir'aun. Wa inistaghala biwizaratihi lamun sibuk kutugas ayeuna sibukna teh kutugas ngapikeun ka cul salat husiro mahamman maka dikumpulkeun sarta Haman dihijikeun jeung Haman teh sabadega-badegana Firaun Haman teh da dihijikeun jeung eta pan anu tunduk eta teh ka Firaun teh cek Firaun AA cek Firaun B cek paribasana cek Firaun teh hakan tai dihakan ku eta saking gitu tunduk gitu sabab taat karena tugas teh nepikeun ka cul ibadah tanu kitu dihijikeun jeung saha cenah Haman gitu. Terus wa inistaghala bi tijaratihi jeung lamun manehna teh sibukna ku dagang nepi ka cul ibadah teh husyira maka dikumpulkeun manehna ma Ubay bin Khalafin sarta Ubay bin Khalaf sa Ubay bin Khalaf tajiril kufari bi Makkah nyata pedagang sukses nu aya di Mekah ti kalangan kafir. Ubay bin Khalaf teh itu teh saudagar kaya wah jauh jeung nu ayeuna lah saudagarna kaya genyaan eta urang Mekah nepikeun kampung iman ka saha ka Kangjeng Nabi saking kulobanaona usahana di ditu di dieu lubak-lubuk atuh lupa anu hartana bro di juru bro di harta enon bro di juru bro di panto teh perusahaan di mana-mana gitu. Jadi atuh kitu mah ulah usaha lain ulah cul ibadah peda boga perusahaan ulah jadi pagawe ulah jadi perdana menteri baik asal ulah ninggalkeun salat ulah jadi raja kadinya nu penting ulah cul salat gitu. Ulah loba harta menang asal ulah teu salat hartina anggar we ibadah mah dituluykeun. Wa rawa al Imam Ahmad ngariwayatkeun Imam Ahmad an Mu'adz bin Jabalin ti Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mugi Allah maparinan ridho ka mantena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenah sayatosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos dawuh ya Kangjeng Nabi dawuhanana mantaroka sajalma anu turak tarok jadi turak tarok lebih kacau salat mantaroka sajalma anu ninggalkeun salatan maktubatan kana salat anu di pardukeun muta'ammidan bari ngahaja faqad bari'at maka sungguh geus bebas minhu ti manehanana naon zimmatullahi tanggal walar Allah azza wa jalla artina moal ditanggung ku Allah maksudna tidak akan dirahmatan ku Allah ngandung harti bakal dinaon gitu. Warawa al Baihaqi biar riwayat Imam Ahmad deui warawa sareng ngariwayatkeun sa al Baihaqi Imam Baihaqi bisnadihi kalawan isnadna nyanadkeun ya nyanadkeun ya hadis anna Umar bin al-Khattabi sayatosna Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mugi Allah maparinan ridho qala ngadawuh Sayyidina Umar dawuhanana jaa rajulun ila Rasulillah datang hiji jelema ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka tumaros si jalmi cek eta jalmi ya Rasulullah wahai Rasulullah
Ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala. Ayyul a'mali amal nu mana ahabbu nu langkung dipika cinta ilallahi ta'ala ku Allah ta'ala. Manawi amal nu mana kulan anu pang dipika cintana ku Allah fil islami dina Islam. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi diwalar ku Nabi as-salatu liwaqtiha. Eta jang salat dina waktuna. Wa man taroka saja manu ninggalkeun as-salata kana salat fala dina lahu maka teu aya agama keur manehanana. Teu dianggap aya agamaan. Cek tadi kitu ga dianggap aya agamaan jalma nu teu salat mah. Apan salat teh naon? Tihangna agama. Was-salatu ari salat imaduddin eta tihangna agama gitu. Saklek tamanya walaran Kangjeng Nabi. Saklek salat we jang salat. Oh salatnya salat. Walamma tu'ina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Walamma tu'ina dina waktos ditusuk dimusibatan Sayyidina Isa Umar ibn al-Khattab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tos luka teu damang Sayyidina Umar qila lahu dicarioskeun atuh ka Sayyidina Umar teh cek nu nyarios as-shalah ya Amirul Mukminin. Natepan kulan wahai Amirul Mukminin eta nuju teu damang di piwarang naon salat kula kumaha dawuhan Sayyidina Umar qala na'am bener nya jang amma annahu la hadza li ahadin fil Islam adha as-shalah. Ternyata sanyanyana teu aya bagian teh nu tadi teh teu aya bagian li ahadin keur saurang oge fil islami dina Islam adha as-salata anu menyia-nyiakeun kana salatnya kantenana ya bade tuh kumaha tuh wa shalla radhiyallahu anhu teras we netepan salat Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wajarhu yas'abu daman ari lukana Sayyidina Umar itu yas'abu ngalemerehkeun daman kana getih hartina ngabijilkeun getih atuh da ku salat kan gerak akhirna jauh burusut we getih teh kitu. Jadi hartina nuju teu damang ge alias keur gering ge salat mah anger kudu. Nu jadi masalah di dieu di mana urang ngalayat nu gering sok nitah salat tarakan nu gering jarangnya malahan kal sakabeung mah asa kieu cika tutong dititah teuing karunya keur naon keur gering padahal anger kudu padahal dicontohan Sayyidina Umar nuju teu damang seseorang sumping ka Sayyidina Umar ya Amirul Mukminin geurana tepan nya mangga urang salat heula kitu. Cobain anu gering di urang mun dikitukeun. Makanya gering nate corona pan di karantina. Mang salat nyasatnya ta aing teh. Sok aya kitu pan. Oh, salat mang enggak bade gitu. Gerana tepan heula ya. Gitu eta teh. Bari gering ge salat teh. Kumaha atuh da pan dibincang jeung impusan di ditu di dieu. Segala wah jeung hese itu jeung loba selang. Atuh salat bari make selang menang teu meunang kumaha carana haji we aya praktek salat bari dibincang apan kitu lin nu geus teh ti payun gitu Sayyidina Umar ge akhirna natepan walaupun lukana mengalirkan darah. Waqala Abdullah bin Syaqiq ngadawu Sayyidina Abdullah bin Syaqiq at-tabi'i Abdullah bin Syaqiq anu bangsa tabi'in radhiyallahu taala anhu dawuhanana kieu kana ashabu Rasulillahi saya kabuktosan yen
para sahabatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an, tidak ada yang berpendapat terhadap sesuatu minal a'mali tina sapirang-pirang amal tarkuhu anu ari ninggalkeunana eta amal teh kufrun adalah kufur gueros sholati kecuali salat. Maksudnya sadaya para sahabat tidak ada yang berpendapat bahwa amal itu menjadikan kufur kecuali salat gitu. Jadi salat itu matak ngajadikeun kufur. Numawi engke sakumaha dihareup sugan aya hukuman bagi orang yang menentang karena wajibna salat. Nu ninggalkeun salat teh pan rupa-rupa. Aya nu salat nu teu salatna teh karana ngedul, aya deui nu teu salatna teh karana ngewa kana wajibna salat. Itu engke sakumaha dihareup. Itu aya aturanana. Anu engke geuning kapanggih teh geuning kuburanana teh dibedakeun gitu. Anu salat natara ku sabab ngedul jeung salat natara ku sabab ngewa kana salatna. Gitu. Wasuila Aliyun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ditaros animraatin tina masalah hiji awewe la tusolli yang tidak pernah sholat. Aya awewe dilaporkeun ka Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, aya naon itu si euceu itu mah tara salat, dipake we ku salakina teh. Nah, aku dilaporkan segala rupanya. Nah naon? Tara salat. Diwalar ta ku Sayyidina Ali. Kumaha dawan Sayyidina Ali? Faqala, maka ngadawanjeunna malam yusolli fahuwa kafir. Jawabanana secara umum. Pokona mah euy ngaran nu teu salat eta teh saha? Kafir. Jalma nu teu salat mah kafir di mana-mana ge. Da si oreng nu ti payon teh nu ngabedakeun antara mukmin jeung kafir teh naon? Salat. Ya. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, sareng dawuh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, malam yusolli faladinalah, manana ieu mah sami sareng nu tadi. Malam yusolli saja manu teu salat faladinalah, maka tidak ada agama baginya. Maka abdi mah kabayang eta anu fatwa teu aya qada salat. Berarti lamun teu salat teh geus henteu. Kitu meureun nya. Alah mangkaning berarti teu salat teu eueuh salatan. Di mana eueuh salat berarti baladinalah. Teu aya agamaan. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, ngadawu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa dina lamun menyebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu na sok anhuma tara anhu nya. Sabab dua kan nu disebatna, hiji Abdullah, dua Abbas. Kan Ibnu Mas'ud ge Ibnu teh Abdullah bin Mas'ud kan dua eta Abdullah jeung Mas'ud. Kenapa arika Ibnu Mas'ud mah hiji enon radhiyallahu anhu gitu kan. Ari mah radhiyallahu anhu mah. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah na sahabat, putra Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas oge sahabat. Jadi dua nana sahabat Nabi. Jadi we radhiyallahu anhu mah. Ngadawu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dawahanana mang taroka sholatan wahidatan muta'ammidan, sajama nu ninggalkeun salat sakali muta'ammidan bari ngahaja teu salat sakali. Mandang kaning baheula lamanya sok aya nu lenger budak santri teh, urang pa kuat-kuat teu mandi cenah, sok aya nu kitu pa kuat-kuat teu salat aya nu kitu sagala rupa. Nauzubilahnya, sok aya nu lalenger baheula mah. Tapi di karodoan teh. Jalma nu ninggalkeun hiji we salat bari ngahaja laqi Allah taala, maka dia bertemu dengan Allah
wa huwa bari Allah alaihi kamanehanana ghadbanu eta anu bendu igok teh jeung bebendu Allah pedah geus loba barang bere pedah loba amal anu sejen keun bae teh salat ge misalkan ari teh salat mah hiji we ditinggalkeun maka gok jeung Allah teh Allah bendu ka manehanana naudzubillahi min dzalik. Wa qala Rasulullah sareng dawuh deui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhanana man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-salati lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatihi. Man sajama laqiya anu amprok manehna tepang manehna Allah ka Gusti Allah lain ngalemeskeun ka jalma ya maka Allah lemesna mah dibalikeun ka dinya bingung teh palebak itu mun aya bahasa anu ieu teu cereg tapi disaranekeunana kanu agung man laqiyallaha jalma panggih jeung Allah asa teu ngeunaheun ka Gusti Allah nya ayeuna disebutkeun jalma tepang sareng Allah ya pan jelema ge jelema teu cereg ieu teh asa teu geunaheun ka jelemanana cara Siti Asiyah istri Firaun istri atau pamajikan eta nyebutna istri Firaun atau pamajikan Firaun siga nama Siti Asiyah seorang istri nu jadi pamajikan Firaun apa nyaranena ka saha kana eta mah urusan tukang bahasa gitu. Man laqiyallaha sajal manu amprok ka Allah wa huwa bari ari manehna teh mudayyi'un eta ngamomorekeun lis-salati kana salatna lam ya'ba maka tidak akan memproses saha Allahu Gusti Allah bisyai'in kana saeutik oge min hasanatihi tina kaalusanana lamun salatna di more-more salatna di toler-toler salatna di abaikan maka kebaikan yang manapun nuloba pun ku Allah moal di pariksa moal ae ma yaf'alu tegasna Allah tidak akan bertindak wa ma yasna'u sareng henteu ngajalankeun ngalakukeun teu midamel biasa nanti karena kehalusan eta jalma ngandung arti kehalusan eta jalma nu mana wae ku Allah moal diproses moal dipariksa deui lah lamun teh mah salatna geus eueuh pariksaeun jadi artina teh bisa dijagokeun ira kana di mana bukti ya jalma teh mudayyi'an lis-salati eta noler-noler kana salatna. Jadi usahakeun salat mah wayahna we salat mah kudu sangaburung-ngaburungna ge jelema salat mah kudu we sabab salat nu rek ngajait segala rupana mun salatna aya tileyeun ka dituna ge rek ditilei tapi lamun salatna geus eueuh atuh da rek naon nu ditileina pan kitu eta teh maka kahadean anu sejenna ge bakal diabaikan kitu. Waqala Ibnu Hazmin dawuh Imam Ibnu Hazm dawuhanana la dzamba ba'da syirki tidak ada dosa setelah musyrik a'zama nu leuwih gede min ta'khiris salati tibatan ngahir salat awaqtiha tina waqtuna salat nah aja we salatnya dipindahkeun salat asar waktu naon maghrib teh anu kamari bisa waktu subuh waktu alah teu aya cenah dosa nu panggede-gedena sabada musyrik ketimbang ngahirkeun salat tina waktuna waqot li mukminin jeung ngabunuh seorang mukmin bi ghairi haqqin bari teu aya hakna teu aya hak dibunuh der dipaehan
geus loba kajadian mangkaning diurangnya. Mudah-mudahan we sing diraksa tina azab Allah, amin. Ulah sampikeun ka ditibankeun ka sararea gitu. Dari azab memerenan di mana jelema berdosa, Allah pasti nurunkeun azab. Ngan urang mugi-mugi we sing disalametkeun. Arepek teh cenah geuning cek keterangan di mana siksa turun teu siati seuy be kabagean kabeh ge. Gitu. Wa qala Ibrahimu an-Nakhai. Ngadawuh Imam Ibrahim an-Nakhai. Dohanana mang tarokas sholata faqad kafuro. Siapapun yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur. Wa qala Ayyubun As-Sakhtayani. Ngadawuh Syekh Ayyub As-Sakhtayani misla dzalika kana saumpama kata tadi seperti itu. Jadi banyak ulama yang berkomentar tentang orang yang meninggalkan salat itu adalah orang anu kufur. Naudzubillah. Wa qala Aun bin Abdullah. Ngadawuh Imam Aun bin Abdullah. Memajengan Aun ya. Ngadawuh dawanana innal abda sanyanyana seseorang hamba idza udkhila qabrahu di mana diasupkeun manehna ka kuburanana berarti paeh heula. Untuk ieu jo langsung diasupkeun nya maot heula. Geus maot teh deui teu waka diasupkeun ka jero kubur dimandian heula. Geus dimandian teh dinaonan heula. Kapanan heula tuluy disolatan heula geus kitu tuluy digotong tuluy dibawa ka mana di mana diasupkeun ka jero kubur hartina geus rata we cicing di jero kubur. Suila maka ditanya cenah ieu hamba anis sholati tina salatna awwala syai'in yus'alu anhu. Pertama sesuatu nu ditanya manehanana dipangheulana rek ditanya heula salatnu. Fa in jazat maka lamun teh mah lewat ieu salat hartina lulus lamun lolos ieu salat lahu keur manehanana nudhira maka ditilai fima duna dzalika min amalihi amal nu aya di sahanapeun eta salat. Maka ditilai ieu jelema dina masalah amal-amalan nu aya di bawah eta salat. Jadi lamun salatna lolos ya baru ayeuna ieu salat geus beres coba ayeuna puasana baru ditilai. Pan tadi lamun salatna teu lolos ya udah nu sajana ge teu naon teu lolos. Jadi salat itu adalah syarat hasilna sakabeh amal. Wa illam tajuz lahu lamun teu lulus ya salat lahu ka manehanana lam yungdor maka teu ditingali deui manehana fi syai'in dina sesuatu ge min amalihi tina amalna ba'du sabada eta. Moal ditingali geus lah geus salatna teu ceureuh mah geus ka ditukeun lah kitu sablongnya ieu malaikat. Nah geus kumaha tuh da kitu tugasna malaikat mah teu boga perasaan. Entak sigana lamun anu diurang anu ngajaraga teh malaikat sigana aman kirana pena. Nganda malaikat mah da ngaranna ge malaikat. Malaikat mah teu aya potensi-potensi teu boga sahwat teu boga teu diciptakeun ku Allah ya nafsuan teh anu dongeng kamari ieu teh. Kitu. Pokola sareng ngadawuh anjeunna saya teh soranjeuna idza shallal abdu di mana-mana salat seorang hamba as-salata kana hiji salat fi awalil waqti dina awal waktu salatna teh sahidat ila sama ilangi aya salat teh naik ka langit belenyong salat teh ngapung ngawang-ngawang walaha jeung eta tetep pikeun ieu salat teh nurun aya cahaya jadi cahaya salat teh cang hatta tantahiya ilal arsy napikeun ka akhirna dugi we ka mana ka aras geus dugi ka aras ieu si salat naon gadag fatastaghfiru li sahibiha terus ieu salat mangmentakeun hampura
keur nu ngalakonanana mangmentakeun hampura terus saya dinyata istighfar nu Gusti mugi ngahapunten kasih anu mugi ngahapunten kasih anu mugi ngahapunten kasih anu kita kitu cenah tah ila yaumil qiyamah nepi ka poe kiamah turun terus we ngmentakeun hampura matak salat teh usahakeun sing alus teh sing pas sing sah bari alus gitu sing sampurna. Wa taqulu jeung ngomong ya salat cek salat teh hafizakallahu mugi ngaraksa ka anjeun Allahu Gusti Allah kama hafizani sakuma anjeun geus ngaraksa ka kami kitu. Jadi mana urang geus salat teh beres sesuai aturan teh maka salat teh naik belenyeng ka mana ka langit jadi cahaya terus di ditu mangmentakeun hampura tuluy ngadoakeun hafizakallahu kama hafiztani mugi Allah ngaraksa anjeun sakumaha anjeun geus ngaraksa ka kami. Wa idza shallal abdu as-salata lamun memang seorang hamba teh salat di ngalakonan hiji salat fi ghairi waqtiha dina salian waktuna lah ieu ya salat subuh jam 8 berarti sholat lain dina waktuna soidat naik kita sholat ke ila samai ka langit sarua naik ka langit walaiha zulmatun hanya sayang dina sholat eta lampuna pareum artina poek ngageblek ge sholat teh kitu meureun ari tadina mah pas hiber teh caang ari nu ieu mah pas hiber teh kawas lalai hideung gitu nah faidan tahat maka di mana-mana geus nepi ya salat ila sama ka langit umata tulafu dilipatkeun ya salat kama yulafu thawbu sacara diriksekeun ana baju al khaliq wa nu geus gotek baju putih teh gini nu geus jadi lap teh ya datara di istrika heula tilep-tilep lagi kitu dengan tilep-tilep ngahinakeun teh ya geus kitu wa yudrabu tuluy we ditenggel bihaku ya salat saha naon wajhu sahibiha beungeut nu ngalakonanana muncul urang mata hakan ku sia babatok sia kitu wa taqulu jeung pok teh ngomong ya si salat dayya'akallahu kama dayya'tani semoga Allah menyia-nyiakanmu mugi Allah noler-noler ka maneh menyia-nyiakan secara anjeun geus noler-noler ka kami gitu mugi-muginya urang sing dibere kakiatan bisa tepat salat teh dina pas waktuna ulah ieu mah rajeun salat ngan di luar naon di luar waktu ari nu jadi dalil panana deui bae da aya uzur tah eta teh uzur teh eta mah ulah dijagokeun teuing teh sebenarnya mah gitu tambah deui warawa Abu Dawud fi sunanihi ngariwayatkeun Imam Abu Dawud dina sunnanna an Abdullah bin Amr bin al-As ti Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma ngadawan jenna qala Rasulullah ngadawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawan Kanjeng Nabi salah satu tilu golongan jelema layak kabalu teu nampi sa Allah Gusti Allah minhum tinu tiluan ieu salatahum kana salatna. Nah aya tilu golongan jelema nu salatna teu ditarima ku Allah. Saha hiji mang taqaddama qauman seorang yang memimpin kelompok wahum bari eta kelompok teh lahu kamanehanana karihuna ngewaeun teu suka terpaksa jalma anu terdepan dari kelompok artina seorang ketua yang tidak disukai oleh anggota itu mal diterima salatna ulah mangkaring pahayang-hayang jadi pamimpin teh paduli ting teresepeun ge pan kitu umumna mah kade sebenarnya mah di mana-mana seseorang jadi pemimpin tuluy kebenaran manehanana teh teu disukai ku bawahanana awas berdampak bahwa salatna moal dinaon
ditarima mata kudu dipenta heula hijina sarerea penta heula ridona sarerea hiji kadua wa man ista'bada muharraron jalma nu ngaabidkeun ka jalma anu merdeka jalma geus merdeka diabidkeun keneh wae surahna seperti apa seperti kieu aya seorang abid sebenarnya geus dimerdekakeun ku manehanana teh cuman dirahasiakeun ku manehanana sehingga maksudna ngarah babari keneh nitah gitu kan hartina ngaabidkeun ka si eta padahal si eta teh geus merdeka. Cara mana cara anu itu teh geuningan kamari abid warisan itu kan geus naon eta. Nah seperti anu geus dijanjikeun di mana-mana di mana aing pae maneh merdeka tah kitu kan abid naon teh ngaranna teh. Hah? Abid naon mudabbar. Tuh maneh merdeka ari ku ahli warisan teh diabidkeun itu leuy. Maka itu adalah salatna teu ditarima itu salatna mau ditarima nih dua katilu warajulun atas salata dabbaron katilu jelema nu ngalakonan salatna teh disatukangeun waktu nya artina tunggang waktu teh lain dina waktuna wadabbar ari dabbar teh aya tiaha nyata jalma nu ngalakonan salat ba'da ang taputahu sabada geus beak heula waktuna salat ka manehanana kitu menghajawe dingkengke lah moal ditarima teh salat teh kitu wajaa anhu sumping ti anjeunna annahu qala bahwa satosna dadawu dawahanana mang jama'a baina salataini sajalma anu ngahijikeun dua salat ya keterangan sumping deui ti junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu satosna Kangjeng Nabi qala dadawuh dawahanana mang jama'a baina salataini siapapun yang menghijikeun menyamung-hijikeun ya nu ngahijikeun sawe jalma nu ngahijikeun kana dua salat min ghairi udhrin bari teu aya udhur faqad ata baban aziman maka sungguh manehanana geus datang baban kana hiji panto aziman anu gede min abwabil kabairi tina panto-panto dosa gede Allah jadi babari hayang boga dosa gede mah tong salat we eta ge geus asup kana naon atawa salat si salat cuman dihiji-hijikeun tiir we salatna geura sok kadinya maka eta teh babari teh cicingna dina dosa-dosa gede ulahnya ulah mudah-mudahan urang sarerea sing diraksa panasalu maka nyuhunkeun urang sadaya Allah ka Allah at-taufiqa kana taufik wal i'anata sareng kana pitulung innahu sayatasna Gusti Allah jawadun eta zat anu maha loman karimun turun maha mulia warhamur rahimin sareng anu pang asih-asihna tinu ararasih mudah-mudahan urang sadayana dipaparinhan taufik sareng hidayah katutina ya al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sakitu heula we rupina mudah-mudahan jadi ilmu keur urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.